Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun deui sareng simkuring sapikani saajara dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dina dinten ayeuna teh? Pamirsa, mangga nyanggakeun ibar salengkepna. Bus wisata PO Sri Padma Kencana kalayan nomor polisi T7581TB anu terjun ka jurang di sakitar Jalan Raya Wadom Malongbong, Sumedang, Jawa Barat hasil diungsikeun. Saur Komisari Pelengkap Polisi Lantas Sumedang Erida Kusumah nalika dihubungi Jumaah 12 Maret nyarios yen proses evakuasi lumangsung 3 jam. Pihakna ngagunakeun sajumlah alat berat sareng 3 unit bango. Salami proses evakuasi, pihakna ngalihkeun aliran lalu lintas dina jalur alternatif Wadom Malongbong. Pangalihan lalu lintas dilaksanakeun dugi ka jam 6.00 WIB enjing ieu. Erida negeskeun yen teu aya deui korban dina bus, sedengkeun katuangan panumpang parantos diamankeun ku pihakna. Salajengna Erida nyarios yen pihakna babarengan sareng Badan Perhubungan sareng instansi anu aya hubunganana mimiti nalungti kendaraanana. Ieu dilakukeun pikeun nangtukeun panyabab utama kacelakaan eta. Sataacana bus wisata Sri Padma Kencana anu ngasuh sakumpulan karya para wisata sareng ziarah di SMP IT Muawana angkat ka jurang di Kabupaten Sumedang anu isina aya 65 orang panumpang. Salaku hasil tina kacelakaan anu kajantenan tabuh 18.30 WIB Rebo 10 Maret seueurna 28 orang teh maot. Sareng puluhan anu sanesna ngalaman cilaka ringan dugi kanu parah. Pamirsa, rupi namung sakitu pidangan warta dina dangget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih Warta Sunda. Simkuring pun sapikani saajara. Sejak amit mungkur amit mundur. Nedah hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.